teguran anak melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teu lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu teguran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wa dharra penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah ieu teh tina pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk. Ya orok pikiran naonnya nak apa pikiran bapak nak sering naik deui jadi puyeng meureun nyana eta orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak letik ya lantaran temahi di otakna kahayangnya na terlalu bongsor kayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ay orok setruk masya Allah ini bawa ke imakola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah pada dia bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbak jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae teguran ti Gusti Allah